Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, kumaha kabarna dina dinten ayeuna? Mudah-mudahan sing aya dina kaayaan sehat walafiat sareng semangat terus dina balajarna. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang tos duwi kana pembelajaran kedua nyaeta pengalaman nu dipikaresepkeun. Nah, anak-anak, coba kalian buka di halaman 12. Di situ ada finalis pasang giri pupuh. Nah, dari ceritanya sudah menggambarkan apa? Pengalaman nu dipikaresepkeun atau pengalaman yang disukai. Yuk kita simak cerita berikut ini. Finalis pasang giri pupuh. Sobat, ngaran abdi Safa, murid kelas 3 STIT Al-Firdaus Lembang, Bandung. Abdi ditunjuk ku sakola di piwarang ngiringan pasang giri pupuh tingkat kecamatan. Sahabat, nama saya Safa, murid kelas 3 SDIT Al-Firdaus Lembang, Bandung. Saya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengikuti perlombaan pasang giri pupuh tingkat kecamatan. Waktuna poe Minggu, tempatnya di gedung PGRI Lembang. Waktunya di hari Minggu, tempatnya di gedung PGRI Lembang. Harita abdi milih pupuh Mas Kumambang. Samaneh der pasang giri abdi yeumpeur pisan sieun teu bisa. Pada waktu itu saya memilih pupuh Mas Kumambang. Sebelum perlombaan dimulai, badan saya bergemeter karena takut tidak bisa. Abdi kabagian nomor patandang 3. Pas bagian abdi di gentraan, abdi nyuhunkeun doa ti mama sareng ibu guru. Tidinya mah bismillah weh ka panggung nembangkeun Mas Kumambang. Alhamdulillah lancar, soal juara atau henteu mah eta teu nanaon, nu penting boga pangalaman. Saya kebagian nomor peserta 3. Pas nama saya dipanggil, saya meminta doa dari mama dan ibu guru. Saminggu teh harita abdi dipanggil ku kepala sekolah bikeun ngiringan pasang giri pupuh tingkat kabupaten. Seminggu dari situ saya dipanggil oleh kepala sekolah untuk mengikuti perlombaan pupuh tingkat kabupaten. Abdi jadi wawakil di kecamatan. Bu guru sareng pun biang nangis bakating ku bingah. Saya mewakili dari kecamatan. Ibu guru dan orang tua saya pun menangis karena saking bahagianya. Rerencangan sakelas ngiring ngawilujengkeun, abdi asa kurang percaya kedah ngawakilan ka kabupaten. Rasa risih jeung teu percaya diri, detik hate sieun teu bisa mawa amanah sakola jeung sahabat-sahabat. Abdi milih ka kabupaten disarengan ku mama serta rombongan ti sakola. Saya berangkat ke kabupaten didampingi oleh mama dan rombongan dari sekolah. Aya bapak kepala sekolah, guru kelas 3, jeung bagian rerencangan. Ada bapak kepala sekolah, ibu guru kelas 3, dan sebagian teman-teman. Salila di gedung tempat pasang giri, ieu hate asa teu ngareunah. Pikir geumpeur. Abdi kabagian nomor patandang 5. Basa dipanggil, abdi ngadig-dig tur geumpeur. Tapi la haula we, abdi naik panggung, hari pupuhna milih sinom. Kira-kira jam 2 sore acara pasang giri pupuh antara siswa SD Kabupaten Lekasan.
tinggal ngadaguan pengumuman. Bireng pangajian ngumumkeunna di urutan hareupan. Ngaran abdi teu kasebut, hate abdi beuki teu ngeunah. Bani hayang hing we ciri. Dewan juri ngumumkeun juara pasanggiri. Ngaran abdi disebut. Abdi langsung sujud syukur. Barejeun cirembai cai mata. Pedah eta bakat tingku bunga. Pundiang sareng Bu Guru langsung ngagabrung bari nyiuman abdi. Lain pieugeum hungkul nu dibawa teh artos kanggo panuju 2.500.000. Nah, jadi kira-kira di jam 2 sore acara pasanggiri tersebut antara siswa SD sekabupaten sudah terlaksana, sudah selesai. Tinggal menunggu pengumuman. Dewan juri mengumumkannya dari urutan paling atas. Nama saya tidak tersebut. Hati saya makin tidak enak. Rasanya ingin sekali menangis. Dewan juri mengumumkan juara perlombaan. Nama saya disebut. Saya langsung sujud syukur sambil menangis. Saking bahagianya, Mama dan Ibu Guru langsung berdiri dan menyiumi saya. Bukan piagam saja yang dibawa, tapi dengan uang senilai 2.500.000. Nah, teman-teman, itulah cerita dari finalis pasanggiri Pupu. Sekarang dibuka halaman 13, kalian isi ya nomor 1 sampai nomor 4. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.